Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku, duka pare, melakna di barasehan, duka tundu, duka sarare, sorana rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalakna diparetikan manawi eker harudang, sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah nu tamat ngawala salam kalian ikhlas dikerasakeun ku Allah sing laloba duit. Adik sing aya nasib angkat ka Mekah, hari balik ka beuli sawah, kajieun imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, milik nasing tambah, rizki nasing tambah, pamajikan gesing solihah. Adinya uing mamaksudna. Innal hamdalillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdalu min salatil fad bi 27 darajah. Al-hadits. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwaratal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mubalik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan kalimat apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Bilih kirang jelas. Tong ngomong gitu tah. Lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke lamun kuring geus ngajak ngomong. Yuk urang ngaromong, siap sadayana siap. Atur nuhun. Master of Ceremony kartin teu. Paingan arolohok atuh. Mun cek nini panartibuan cek budak ngora pangalas acara cek sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol. Eta tasunan anu kusim kuring dipihormat pangarsakang ku anjeun. Pupuhu batur salamur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur-makmur unggal isuk nangkep. Buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuk nyaeta ketua RT. Aya Pak RT, Ibu RT na ya. Gugup ripuh raja numpuk sangsara jeung balangsak rajeun balatak eta suka duka jadi RT. Datang raskin RT sok pusing, datang BLSM RT sok jengkel diomongkeun ku nu teu kabere. Laras sing sabar Pak RT. Bapak RT nu teh era tatalete Pak RW nu teh era nyontoan gawe Pak Kadus LPM kalih BPD nu neme capek buruhna teu pati ged. Bapak Kuwu nu pinter mangku pinter ngarawu sadaya aparat ka pamerintahan desa nu estu geuleuh jasa. Para kiai nu tarapak kiai jeung batur salemah cai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan. Ibu hajah bapak haji nu teu bahaka Allah anu pinuji, ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru. Patani anu marukti padagang anu saranang pamudi nu jembar ati, pemuda nu jembar dada. Dumateng para pinili sepuh kang sami rawuh ing dalem dalem menika. Kang sami-sami kaula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal amin. Ngertos apa boten? Ngertos apa boten? Wong Jawa ana, urang Sunda aya. Wong Jawa ke, urang Sunda loba. Hari Jawa jalma ta lain. Lain Jawa mah wong. Mun Sunda eta jalma. Hari Sunda jeung Jawa teh memang aya beda tapi teu bedana tepati loba minimal dina bahasa. Urang Sunda lamun nyarita identik kana huruf A. Urang mana? Kana huruf Jawa mah kana huruf. Kapan aing teh kieu na A keneh wae deuleu atuh kapan buleud dieu teh ya. Itu aja. Urang Sunda kana huruf. Urang Jawa karena huruf mun ceuk urang Sunda tatang berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda nana berarti ceuk Jawa. Gitu. Mun ceuk urang Sunda tata berarti ceuk Jawa. Pak Haji eta mah bagianna. Mun ceuk urang Sunda katak berarti ceuk Jawa. Bangkong jurig. Oh, tuh mikir siapa mapan ai kotok mah hayam.
anu kieu nu bodoh kata toloyoh teh teu nyaho. Jaba bedas jaba salah sia teh ka era. Mun ceuk urang Sunda batal berarti ceuk Jawa. Gitu. Mun ceuk urang Sunda kuntul berarti ceuk Jawa. Bango, bango, bango. Ngajedauk cicing sia. Ya paduli teuing da aing makanna bango maksudna oge. Dianti bango mamaneh nu nyengsol heuh. Sok lempengkeun deui ceng tah pamikiranna isin teh ku sepuh. Jadi udah dimaksud kuntul teh nya eta. Nini aya nini. Aki-aki aya. Parawan. Second aya second. Nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin. So, tong panatik teuing jeung aing mah hariring ge doa amin we heuh. Wanoja nu dikabaya pamugi tambih marolia. Ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabinga. Atuh lamun aya nu hadir tadi kopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah. Tah hulu maneh jadi masalah penting ieu. Aing mah deuleu eta. Doakeun ieu tadi kopeah doakeun. Dulur eta teh dulur. Geus bogoh kitu mah hayu atuh. Najan sirah tadi kopeah dina doa tong diwilah-wilah urang penta ka Allah nu Maha Murah ku doa masing meriah. Moga-moga nu tadi karopeah sing laleungit kasusah. Alus eta doa. Kade tong diwilah-wilah can karuhan nu dikopeah asup ka surga heuh. Tah dengekeun. Nu dikopeah can karuhan asup ka surga. Komo. Pan kadinya aing mah perhitunganana heuh. Kade popoje. Akang jangan dulu merasa optimis dan kepedean. Bahwa mastaka dikopeah jadi pengaruh asup ka surga can karuhan muhun. Aja oge sami jangan merasa optimis dan kepedean, terlalu percaya diri tepak dada bahwa mastaka make tiung jadi pengaruh asup ka surga. Cantang tuh mohon. Temungguhan sirah di kopeah mata kalus kana lampah. Cantang tuh keketu jeung tiung dina hulu mata kalus kana laku. Da buktina rengkak paripolah jelma kacat jeung kieu rumingkang di alam dunya sigan heueuh. Sirah di kopeahan hulu oge ditiungan. Gamis marat nepi ka nabi ti sorban ngambai nepi ka memuncangan. Tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pa kana hutang hese gawena ngomongkeun panasan ku barang sok aya nu huluna di kopeah lakuna kitu. Sok aya anu huluna ditiung lakuna kitu. Jawab dengan manusiawi yang jujur, aya eueuh. Aya eueuh. Heueuh maneh eta teh nu kitu teh. Ai matak nyebut aya jeung aya ge eta teh reaksi teh ku bakat apal. Saha pangapalna kana laku kecuali pribadina. Maka apapun alasannya, apapun resikonya, dan siapapun orangnya yang menjawab, itulah pelakunya, saudara. Nah nyebut ayat salawak beri bedas pelebadinya pasti nu aya dina pikir jeung hate dengan ukur kagorengan batur. Nu aya dina pikir jeung hate dengan ukur kesalahan batur. Nu aya dina pikir jeung hate dengan ukur kakaliruan batur. Nu eueuh dicokelan nu teu apal di bejaan nu jauh di deket-deket nu leutik di gede-gede nu batur jeung nu batur. Nah kalakuan pribadina salah boro-boro indit ka ulama menta papatah jeung dirobah dirumasakeun ge hanteu. Oh jara dog deuleuh. Nasia aya ingetan ka batur ente mah ka pribadi Pak. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah, saudara. Ingetan kabatur ente mah. Cek. Araya ece. Apal di antawis urang nu bakal asup ka surga? Apal henteu?
Bujang-bujang ece nu ngaromoskeun diri sanes kiai. Bujang-bujang akang nu ngaromoskeun diri sanes ulama. Ayeuna seorang Muhammad Ridwan ditetep ku ece siga nu heueuh kuring teh jalma bener. Dipandang ku akang siga nu nya kuring teh jalma sagala bisa. Diugung-ugung ku ibu-ibu di dama-dama, ku bapak-bapak dihapit, ku para kiai, disarangan ku para ulama, dipisono ku para tokoh, dipidulur ku para sepuh, dipisobat ku aparat jeung pajabat. Kayaknya saja. Ruas. Pan aing neuleuh kieu ya. Tah neuleuh kitu heuh. Daripada dibabet heuh. So kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang yang pintar, saudara. Orang yang mulia, orang yang serba bisa. Padahal itu hanya menurut kasat mata manusia. Ingat ibu bapak, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Leres Kang. Can kantenan abdi lebat ka surga Kang. Cacak cek batur kiai. Komo akang. Pikiran ku akang cek. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi hoyong ka surga para dulur. Apal jalanan henteu. Moal nepi atuh. Sok atuh ayeuna para pemuda urang neangan dina Google. Sugan we aya jalan ka surga da zaman kiwari mah Pak Haji jalma teh kokodna lengket keneh jeung HP tinimang lengket jeung tasbih. Betakeun keneh WA-an jeung Facebook kan tinimang maca sholawat jeung Al-Qur. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila di tengah perjalanan kegelapan dari masalah akses, maka yang menjadi teman setia yang bisa spontanitas menjawab dari masalah jalan adalah Google yang mempunyai aplikasi GPS. Makanya kita jangan tanggung, saudara. Mari kita gunakan teknologi ini. Mari kita coba bertanya terhadap Google, mampu apa tidak Google menunjukkan akses menuju surga. Sok cekel HP na, gablek maneh sape. Wang neangan jalan ka surga na Google. Tapi kedah HP kieu apa ku? HP aing alus pan. Teu percaya HP aing mah ieu mah merekna ge 2. Ditangtungkeun Oppo, ditunggirkeun Odo. Deuleu ka maneh. Lain hoak aing mah asli ieu mah. Sok Oppo teh ditangtungkeun da ditunggirkeun mah Odo. So, manu maneh mah Samsung heuh. Samsung mah ceng HP Cina. Jadi kudu diislamkeun. Itu nu aing mah Oppo ieu mah. Teu Oppo Odo nu aing mah. Jadi HP Jawa ieu mah Pak Haji Toto. Kumaha cenah cek dina Odo? Ka mana mah keceu jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Paliwetan ka mana mah paku jalan ka surga ka dieu mah alayeung ka pangajian ka pangajian. Sok kompak nurutan, nu teu nurutan nyeri huntu. Kapangan. Tempona sia mah teu apal seni atuh tong gancang teuing. Tong padu celengkeung jeung aing masing nyeni mun kira-kira teu begug ngajedog ngaruksak batur. Kapangajian tuluk tuk tuk tuk. Pan kana edan mangarti heuh. Aya nu nitah nyebut jreng ka maneh? Wah jangan didedel ku dawuh Nabi saha jalma anu angkat kana tempat nyiar ilmu mangka eta jalma kaya ngambah jalan ka surga amin. Saha jalma nu ngalekakeun sampean ngapatkeun leungeun ridho mana kuning ati ngantunkeun bumi sinarang TV angkat kana tempat tolabul ilmi bade nyupri pangarti ti para kiai mangka eta jalmi bakal dihampura dosana memeh ngalengkakeun sampean amin. Lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, salikna jadi ibadah. Nundutan cek saha eta
Ya, tong padu calang apa ngomong tengor ku aing ya. Nyerakeun sia masalah wae atuh hirup teh. Aduh, aing parah tadele pamuda. Regreg paku ningali pamuda darek ngaji di dieu mah ya Allah ya Rabbi. Wah kahayang sia mah kalah ngaji batur mah motoran juga ditu. Muga-muga we sing jadi pamuda-pamudi anu soleh jeung solehah. Sabrutalna ge pemuda Pak. Kekeh wae diabadikeun ku dian rekor. Baheula aya lagu pemuda idaman. Aki-aki mah sanajan getol ka masjid ge eueuh lagu aki-aki idaman. Sok kan insyaallah da di dieu mah apal Pak. Para sepuh, tokoh masyarakat ahli seni di dieu mah. Luluguna tah Kang Haji Toto. Sok ngadalang baheula mah. Matak siga wayang. Nepi ka ayeuna ge. Diusik malikeun ku Gusti Allah nya Pak Haji. Eta urang sadaya mah. Kitu di antawisna para sepuh. Mugi-mugi ieu pangaosan ngajantenkeun cukang lantaran kanggo urang menuju ka surga mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh teu kantun diwulujengkeun ka pangrasa akang-akang para kiai anu nembe ti lembaga naon teh ajengan tadi teh. Kan? La dis nu naon hartina teh? Eta lah heuh nya. Teu apa sia. Sarua jeung aing berjamaah teh nyaho. Itulah pokona mah eta we lembaga tukang merek kitu tah. Anu danana tina zakat, infak jeung sedekah. Nembe disosialisasikeun mudah-mudahan we tambih berkah tambih manfaat akang sadayana nya keur urang sadaya. Nah Pak, tapi maaf saudara. Kuring teu regreg neuleuh ceuyeub. Kuring teu bungan ningali akang hempak marbayaksa. Kalau seandainya alasan akang datang, alasan ece ngadegdeg ka dieu ku pedah kiyaina ti luar daerah. Awas ya ku aing. Pedah we aya kiai tinu jauh datang sote. Sementara bagian kiai Salamat Sai maparinan pangarti nu datang na mingguan ngan ukur 5 siki pamain inti aki-aki jeung nini-nini. Bagian ulama satempat maparinan ilmu patwa jeung papatah nu datang ngan ukur 5 jelema eta-etana. Dina waktosna sepuh salembur maparinan ilmu pituduh jeung panguruk nu datang ngan ukur 5 hulu. Ketika jemaah itu ditanya spontan mereka menjawab dengan bahasa yang gampang dari mulutnya. Ha. Kunaon kutana mingguan mah euy teu kuas kamari aya kieu ti Ciamis cenah mani loba jalma ge. Ha tuh dah amang dengekeun. Aing ngaran mingguana kapan geus teu aneh nu ngawurukna ge kiai satempat. Awas ya kau. Ulah sok kiai satempat jeung kiai di luar tempat yang penting itu ilmunya betul. Bahkan ibu sadayana lamun ayeuna bapak ibu gogo peripuh butuh ku pituduh, yakin moal ngungkug nyusul gubernur jauh. Ece akang sangsara barang saku kabadoan, yang dipimpin doa na tahlilan, yang dipimpin doa na syukuran, yang dipimpin doa na riungan, yakin moal ngudag wali kota nu anggang. Ece akang gaduh papaten gaduh papati bukan gering na rumah tangga yang dijampet say ku ayat suci. Yakin moal ngingkig nyang bupati nu tebih. Ingatlah saudara, yang punya peran melayani, mengayomi, melindungi, plus menerangi, bukan hanya moto polisi, termasuk yang punya peran itu di masyarakat adalah kiai satempat. Betul? Betul? Tah Kang Kiai, Kang Ajengan, Kang Ustad itu penyuplai konsumsi batin. Nu boga sasaang pikeun umat di interan ini. Seandainya di sini tidak ada ulama, yakin kehidupan manusia akan seperti binatang, saudara. Metak dengan ilmunya ulama, ku pangertina para kiai, pangawruhna para sepuh. Alhamdulillah, Cilangcang dijaga ku Gusti Allah, ku doa palawargi sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya hiji sehat sinedor hiji sinarang batin, nu kadua gampil milik rezeki, nu katiluna urang istiqomah dina ibadah, nu kaopatna dikiatkeun iman sinarang Islam. Ya Rabbal Alamin.
Nah eta diantawisna para dulur sadaya. Mugi-mugi para ulama nu aya di lingkungan urang khususna, umumna sadayana sing diberkahkeun sanes kantena ku Gusti Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadaya. Ieu teh geus jam 11 kurang, Pak. Uing teh datang geus di jam 8. Kan kehalangan ku mobil nu muat hayam. Hayam kehujanan jaba simutan. Oh ditud natanyakan Pak Haji tadi. Urang dia teh teu apaleun aya mobil mogok. Lamun apaleun mah pakuwu perangkat desa masyarakat pasti abdi diarahkeun ka colom ka ditu Pak Haji. Kan ku sabagus tomper didinya di mana didinya nya. Didinya tah saeutik deui Pak. Mata abdi rada telat. Ah keun wae aing mah da titahna ge ngacaprak sorangan. Sing akang eueuh ibu eueuh ge paduli teuing da aing mah ngacaprak ge dibayar heuh. Sok ajaran ente ngacaprak mah pae jalan kaya nu bayar moal. Ajaran heula jurig mentong makanya waktu. Itu diantawisna nya. Dararamang para dulur sadaya. Alhamdulillah. Naon atuh ieu kurang sadayana ririungan di dieu teh momenna tadi aya 2 rupi Pak. Lamun menang ku kuring ayeuna dibaca hiji peringatan hari besar Islam Isra deuleu ku sia neng aing mah maca nu aya deuleu tah Isra 8 Mi'raj Nabi Muhammad SAW 14:42H 8 milangkala ke Bantun 38 pan baheula mah Bantun Pak Haji eta teh. Desa Cilangcang geus kahandapna malah menuju desa wisata tahun 2023. Desa Cilangcang desamu.id. Geus bisa aing tah jadi ai titik teh dot gitu. Lamun titikna 3 ka eta. Lamun leuwih ti 3 mah dorot. Nangan we diomongkeun ku aing. Ada waktuna HSG mah wajar we otak ge error heuh. Itu para dulur sadayana. Ta ieu teh memperingati Isra Mi'raj. Tapi kunaon kutan disebut rajaban. Ti mimiti kaping hiji dugikeun ka tadi kaping 7 likur para dulur sadaya kuring geus ka ditu geus ka dieu eueuh nu muludan bulan ieu. Ye demi Allah aing masuk kabeh ge rajaban nepi ka kompak hempak merbayaksa aki-aki tadina sok make sarung ayeuna mah make calana panjang bari bunyi gede teuing di talian ku rapia cek incuna teh ka mana ki weh rajaban ni ngaralabring erek berang erek peting lalajo hadroh jeung genjring ngan hanjakal nini zaman kiwari mah geus teu hayang di sarung teu hayang di samping barik tah merak ngelejing teu ngingetkeun geus bitis geus siga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak eta nini make aduh rajaban Pak. Naon atuh eusina? Oh, variatif Bapak sadaya. Matak piraku keur urang teresep kana rajabankeun. Rajaban mah eta mah judul para dulur sadaya. Naon rajaban, naon muludan, naon marhabaan teu beuki mah tong ngaganggu ka nu osok. Nu osok mentong asa aing panghadena. Leres. Da eusina mah kahadean. Sok titenan ku akang dina acara rajaban ieu aya maos Quran aya. Sholawat aya. Silaturahmi, tolabul ilmi, sodakoh, tuh Pak, ada manfaatnya. Tidak mungkin kita bisa kumpul seperti ini tanpa ada satu acara. Cuman zaman kiwari, acara-acara seperti ini masih bertolak dengan apa yang dinamakan protokol kesehatan. Pelanggaran dia teh. Pan dianjurkeun ku gugus tugas aing sarua kieu ogenan sarua Satgas Covid-19 pakuhu sami.
Hiji cenah kapan kudu cuci tangan pakai air jurig di mana-mana ge atuh. Yang eueuh kanyaho atuh kokocok ku sabun maneh mah. Pakai air dicampur sabun, cuci lagi pakai air sing rasional hirup teh. Nu kadua make masker. Tah deuleu aing ge mawa ceng masker. Nah cenah teu dipake kapan cek Ridwan Kamil cek Pak Gubernur ari ngaran eukeur pidato mah biantara jeung teuing teu make masker. Gitu, mata kukuring dibuka maskerna gitu. Lamun jelema geus asa hade nu kitu teh panggorengna. Sababna jan lakuna goreng dihadean ku batur tara narima. Eta hate gering hatena hiji. Lamun jelema geus asa bener nu kitu teh pangsalahna. Sababna jan lakuna salah dibenerkeun ku batur tara daekeun. Sok aya nu kitu. Eta ge gering. Mending kene jeung maneh alok mah heuh. Si itu mah cengcelengan, Pak. Oh, sebut cengcelengan da usik. Sebut manusia teh nyora heuh. Nanaeun anu kitu cengcelengan, Pak. Lieur ceuk aya koke. Lamun jelema geus asa pinter nu kitu teh pangbodona. Sababna jan lakuna bodo dibere ilmu ku batur sok gengsi nampi. Eta ge gering. Geus kitu jadi ganjaran teh bagian mana ya? Itu gableg kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju kadeleueun ku jalma miskin dibikeun henteu. Sok aya nu kitu aya? Eta ge gering. Gableg gelang tilu siki teu kop tiiseun sok ngadak-ngadak remen gagaro adu ece gararateul adu ece cara rangkeul. Eta ge gering. Lempang jauh bari teu puguh sok rajen mampuh tapi aneh ngalengkakeun sampean ka masjid sok rajen lumpuh aya nu kitu. Eta ge gering. Ai kana bantuan kana nganjuk kana nginjem sok haripeut tapi aneh ditagih sedekah jeung bayar pajak sok rajen seuseut aya nu kitu. Jadi salaki madang hayang ngeunah pake hayang hade udud ngepluk nyengcle unggal peuting buburuh embung pagawean nguseup. Aya tukang nguseup bagus. Kudu aya. Lamun eueuh tukang nguseup berarti warga Pakuwu can komplit. Geus aya mah kantun ngalantik Pakuwu tah ya grup nguseup ya grup moro tah. Nyao aing tukang moro masih gasero bungeun teh kitu. Kalau ya Rabbi rupa-rupa geuning prajurit Pakuwu teh. Keun wae da waktu ieu mah nu moro nu nguseup ge keur ibadah heuh. Moga-moga we urang sing kenging ganjaran na waktos ayeuna. Ngan di antarana jalma nu moal maju-maju hirupna nyaeta tukang nguseup. Sok tukang nguseup moal maju-maju hirupna teh. Heuh sok deuleu we kumaneh ajaran. Lamun hayang maju suntrungkeun. Itu di antarana. Kemana hendaknya kita mencari obat saudara? Kimia Farmat tidak memproduk, Kalbe Farmat tidak memproduk. Apapun itu pabrik-pabrik obat tidak memproduk untuk ubar hate. Allah tos nyebar luaskeun ngalangkungan Nabi jeung Rasul estafet ka pewaris para nabi, para ulama disebar luaskeun ka umatna. Jang naon eta ubar hate? Sabaraha jumlahna ubar hate? Jumlahna aya 5. Eta ubar hate keur ngadinamit ngancurkeun hate nu teuas ngabatu ku dosa saperti es. Pikeun ngancurkeun penyakit hate nu matak hate teuas ku dosa saperti lilin. Untuk itu yuk urang deres ubar hate nu 5 dipirig ku sholawat nginjem nada kana es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi
adada ma fi ilmin lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi barang Allahumma sholli sholatan daimatan bidawami mulkillahi kubarahate aya 5 perkara kahijina maos Quran jeung maknana kaduana salat wengi lakonana katiluna jeung nu soleh kumpulana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi kaopatna kuat nahan tina lapar kanimana zikir wengi anu lila salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insya Allah Gusti Allah kaijabah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ulangi sallallahu Ece resep mau sholawat akang osok marhaba muludan tawasulan osok lamun aya nu maraot sok tarahlil teu meunang eta nu maraot mah teu meunang nu harirup ogenan teu resep kabeh kana tahlil komo nu pae taye naon du nemek dinyanyikeun teh eta judulna para dulur ubar hate eta aya sabaraha hiji lain kitu haleuangkeun kapan ti uingna ge dihaleuangkeun 5 perkara na teh siap ubar hate eta aya tapan ngeunaheun ceuk manehna mah heuh kahijina maos Quran jeung maknana ingat-ingat kan ditanya ku kuring
kaduana salat wengi lakonan katiluna jeung nu soleh kumpulan sabaraha hiji nepi ka dinya sadayana sabaraha aya keneh nu acan sabaraha hiji kaopatna kuatnahan tina laparnya bapau kapan eho kalimatna dzikir wangi anu lila salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insya Allah Gusti Allah ngaijabah sing kompak atau amina lain kitu amina lain kitu amin ya cicing kapan hanca uing kajedog gedengekeun sia mah cicing Rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga kapayun paku mun kusinden mah eta teh hareupeut jangan amplop aing ngaran kiai mah sanajan nyanyi nepi ka janari sanajan tembang nepi ka lak-lakan ngambay tara payu ka sawer beda we jeung pongdut atuh apal pongdut meneh ai pongdut teh jalma ompong bari gen tah eta pongdut pasti lung duit dimimiti 2000 perak nu make solasiban nepi ka 100.000 lung ke panggung naik ka aing eueuh 1000 acan beda tuh dah palebe aing ngaran kaki ai mah tara diulang alung sok engke ari ek balik disakali bari di amplop ngan memeh dirapat sok dihitung deh tuluy ditambahan bari tara duit nu enggeus nu acan mah teh nyaho ing oge nu acan mah kari nurutan anu bari teu kedah ayeuna ieu nah ngomongna ayeuna supados persiap daripada ngabegal he sok jujur we aing mah teu sudi najis aing mah teu diburuhan mah kalau bade jang nanaon oh atuh ai kitu mah cenah kiai teu ikhlas dah ikhlas podol sero tong nguruskeun ikhlas jeung aing malur lamun teu ikhlas uing moal datang ngan sing apal posisi jeung tempatna ikhlas mah tina dada ka luhur pan aing teh jejeg teu sapotong ieu aya beuteung aya hanapeun beuteung emang lain uruskeunun eta tong munafik hiruk mah lur itu hirup mah teu sudi teuing aing teh diburuhan ngacaprak ledak waktuna HS jauh-jauh di ditu teh jadwal teh paku teh jong siang tadi namang handaya usian itu penting ieu ge salurasna mah usian ieu teh bagian ka Tangerang abdi teh paku ieu os teu naroskeun ge ada berita ieu mah itu sok 25 juta aing ka Tangerang tah ngan dipikir-pikir bakal rugi da weuh ngulem jigna ka ditu oge aing mah nya lumayan we leutik-leutik ge ka dieu mah puguh ngulem heuh sok ada edan ceuk aing heuh lamun mantau ka Tangerang heuh aing mah da ulumna ge kudu eling ku pakuwuh di dieu itu dan tawisna eta Pak itulah vaksin batin hiji urang tuju kana apal hiji maca Quran jeung makna dua salat tipet tilu kumpuriung jeung nusol nu kaopat puasa sun 5 seueur dzikir awas kudu apal heula lamun can apal mal bisa amal kukuring rek mangke lambang ya lamun kuring kieu maca Quran jeung maknana dua salat ti peuting tilu kumpuriung jeung nu soleh opat unsurna lapar pan puasa sunat 5 seueur dzikir sok siap sadaya
hiji maca Quran jeung dua salat tipe tilu kumpuriung jeung opat puasa lima seueur balikan deh ya dengekeun ceu nyaneh montong koret ku sora naon sababna panguing titah nyora aya guna jeung tujuan dengekeun di mana sora keluar bakal kadangu ku fungsi cepil di mana eta sora keur disada kadangu ku cepil tuluy cepil ngarekam eta sora rekaman ceuli bisa diputer di mana sora geus eueuh naon ngaranna rekaman ceuli nu tadina sora keur aya kadenge geus eueuh mah puteran rekaman ceuli ngaranna dedengeun rek di mana bisa ngarekam eta sora ceuri lamun urang teu nyora leuheung lamun inget palebah dinya teu inget eueuh rekaman tadina teu kadenge ayeuna teu kadenge luput matak nyora heula engke direkam sora geus eueuh rekaman diputer dedengeun lamun rekaman panon deung deleueun rekaman irung aambeun babau itu siap ce hiji maca Quran jeung maknana dua salat ti peuting sing bedas tilu kumpuriung jeung opat puasa sun lima seueur dik ulangi kita kompak hiji maca Quran jeung dua salat tilu kumpuriung opat puasa lima seueur final hiji dua tilu opat lima mugi-mugi urang dipaparinan apal geus apal urang dikarsakeun tiasa amal amin. Semakin banyak kita mengkonsumsi obat itu, maka kehidupan manusia, jiwa dan raga lahir batin akan kondusif, harmonis, dinamis, romantis. Beda halnya dengan mengkonsumsi obat bangsa kimia. Semakin banyak kita mengkonsumsi obat kimia, jangankan harmonis, dinamis, romantis, yang ada di ujung akan oper. Itulah nyangakeun kok vaksin keur batin. Hiji maca Quran jeung manana. Naon sababna palebadenya Al-Qur'an diprioritaskeun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kang Ustad tadi dicarioskeun dina ayat Al-Qur'an. Setiap nu dilungsurkeun tina Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Itu adalah obat bagi orang yang beriman. Makanya dengan keiman kita memohon kepada Allah kesembuhan zahir dan batin. Maka tinggalkanlah kita membaca Quran. Lebih sering kita membaca Quran. Ternyata Al-Quran dilanggan, Al-Quran dilanggar. Padahal itu Bapak sadaya. Dina waktosna urang sadaya na palebah dinya ningali jelema rek jadi pamimpin, tiap jelema umat Islam akan diambil sumpahnya tidak lepas daripada Quran di atas kepalanya. Betul. Tapi ketika itu demi Allah terlontar kata dari mulutnya, Al-Quran di atas kepalanya, tenyerap kana hatena. Bujeng-bujeng ayeuna Pancasila nu wanya dirobah, Al-Quran oge dilanggar ku manusia. Kenapa? Alatan vaksin batinnya kurang, saudara. Maka dedeleuan dengan ukur kana dunia, pohok kana akhirat.
seandainya urang ayeuna tanggah kana dunia yakin bakal eleh sanajan nu diadukeun selisih 2 jeung hiji naon nu diadukeun panon urang boga panon jumlah 2 di luhur aya panon jumlah hiji ku urang diadukeun pancaranana urang ningali panon poe kalbal hadinya tong bujang-bujang sak jam Pak Haji samenit we urang jumlah lebih banyak itu hiji ieu 2 upami ditinggalikeun ku urang kana panon poe tong boros samenit sadetik ku urang dipencerong panon poe yakin kaluhur bakal caang di mana balik urang ningalikeun panon kahanap nu aya kari poe ibu sadaya maka jelema anu barat dolo bari jeung malotot kana dunya wae yakin poho kana akhirat jelema anu dalak dolo deuleu wae palebah dinya kana hirup yakin bakal poho kana maut jelema nu tatanggahan kana pangkat yakin bakal poho ka akhirat itu contoh logikanya muga-muga ku Al-Qur'an urang sadaya palebah dieu sing tungkul palebah dieu tawado kalayan daek salat dina sujud jeung ruku jelema dilambangkeun teu aya hak kangge tatanggahan kangge dunya lain teu menang dudunya tapi teu menang dudunya nu batak poho ka akhirat hiji keur urang sadayana hirup di dunia teh sementara diprioritaskeun ku Gusti Allah dunia sekian lepas hampar sekian luas dihamparkan oleh Allah untuk fasilitas kita lain teu menang beunghar Pak silakan umat Islam berkekuasaan berkedudukan berjabatan berpangkat jadi penguasa jadi pengusaha silakan saudara tapi ingat jangankan karir, jangankan kekuasaan, jabatan, harta, benda, turunan, sekalipun nyawa itu bukan hak milik kita saudara, hanyalah hak guna pakai. Tah Pak, pan keur di dunia mah urang teh segala rupa ge di atas namakeun. Nu saha cenah ieu kebon pinus 14 hektar atas nama Bapak Kowo. Silakan Pak. Nu saha cenah ieu beus 15 unit paniparanjang badag huluna ge harerang atas nama Bapak Kowo. Ieu cenah beko 14 siki paragi gagaro ai arateul nu saha atas nama Bapak Kowo. Ieu Harley Davidson 15 unit nu saha atas nama Bapak Kowo. Ieu cenah ta Escudo nu saha atas nama Bapak Kowo. Tirindil teh aya hayam kate 4 nu saya hayam kate atas nama Bapak Kowo eta kalkun 7 ngabrul saha eta atas nama Bapak Kowo ai breh teh neuleuh aya ucing gering borok huluna di dinya teh dina lawang nu saya ucing Pak Kowo silakan ini atas nama itu atas nama ingat saudara berlakunya atas nama semasa kita hidup geletuk Pak Kowo maut yang di atas tinggal nama endinglah sudah kehidupan kerhirup mah ini atas nama geletuk maut yang di atas tinggal nama apa sih yang mesti kita bawa Pak eueuh deui iwal ti ladang ibadah nu dina waktos ieu ibadah eueuh deui nu difokuskeun jadi momen rojaban nyaeta salat sok Pak palebadena mah boga harta keur jalma palebah dinya mah moal koret Pak. Teu satiap jalma beunghar eta berehan itu beurang hartena mah Pak. Matak lamun cager hate nu beunghar moal koret, nu miskin moal ngadongdalek harta batur, pajabat moal jadi penjahat, aparat konglomerat palebah dinya moal matak madarat. Tuluy urang sadaya pamuda palebah dinya moal matak maksiat lamun hatena cager matak alhamdulillah ku cager hate nu sedekah aya nu santunan yatim piatu aya nya Kang teras tadi teh program naon Pak Kowo anu neuneunan duit dina keler leutik teh eta main 5 juta jangan leuwih tah eta teh ku sabab cager hate teu cager hate mah yakin Pak matak lamun beunghar hayang mulus jeung lulus dunia akhirat sing beunghar harta jembar hate teu jembar teu cager hate mah angger kieu tah Pak Kowo teu saeutik jalma beunghar koret jalma kieu mah bakal balangsak bakal sangsara ajaran ku eceuk kieu nepi ka subuh sok cangkeul aing mah nya matak sok sedekah jariah eceuk ikhlas eta masihan yatim piatu ikhlas nah, apa sih manfaatnya? Ke rumah urang teh kerajaban, daek ngaji, daek sholat, daek sodakoh, iman akan semakin bertambah kekuatan.
pengakuan kita terhadap Islam akan semakin bertambah dan berkekuatan. Kenapa? Kita peduli terhadap anak yatim. Seandainya kita tidak peduli ke anak yatim, walaupun orang cerik cai mata oli, yang disebut umat Islam muslimin yakin kita berbohong terhadap agama. Allah menyerukan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama atas dirinya adalah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Muga-muga kusantunan yatim piatu ieu urang sadayana dikuatkan iman sinarang Islam, digampilkan milik jeung rezeki, ku sedekah urang saya diraksa tina pancabahya, amin. Sabaraha hiji tadi yatim teh? Sabaraha Kang? 12. Ari budak nu maot bapakna disebut naon? Yatim. Nu maot indungna piatu. Lamun budak nu maot indung bapana, lain yatim, lain piatu eta mah. Kapan nu modarna ge indung bapana, ai indung bapa teh nini. Heueuh, indung bapana nu maotna teh ninina eta teh bapa. Jadi indungna aya keneh, bapana aya keneh. Itu heulaan namanya. Aku kitu nanya, yuk urang sami-sami aping jaring heula yatim piatu. Ku hiji judul lagu kagungan Bapak Haji Roma Irama, yatim piatu kamakola Haji Roma Irama rawahu soneta. Yatim piatu malang nasibmu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Yatim piatu, tabahkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Duh waas Kang Ajengan, lamun keur taraweh tas waladolin aminate kitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah wajah kayak bisa duduk ti tahaing. Untung tadi bentar gelap ge ta. Ulah kade pepojekan. Kitu cenah keun. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Deule eta. Aya loba calon vokal di dieu pokok. Sok kantun seleksi. Kan begug sakitu oge heulaanan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama, apabila mereka engkau sia-sia. Henteu eta mah geus ka dieu jigna. Kitu Bapak sadayananya. Kade pepeje mumule anak yatim, sok mumule anak piatu, eta gaduhan senjata nya eta doa. Yakin doa yatim jeung piatu bakal ngajadikeun hiji kaberkahan jeung panolak bala pikeun jalmi sabudeureunana. Amin ya rabbal alamin. Nah, sarajengna para dulur, tina rajaban ieu naon atuh nu kudu ku urang sadayana diselapkeun nu penting ka bina-bina. Lain zakat, lain puasa, lain munggah haji Pak. Tapi yakin pelebah di unsur anu utama nyaeta salat. Jelma loba nu pensiun ngorak keneh tanpa permohonan tina salat. Sedengkeun kana salat mah bujang-bujang budak, kolot oge hoream. Aya bahasa hoream di dia pokok. Naon aya hoream teh jangan? Wegahnya. Heueuh sangheuk pangersa. Lamun ceuk basa Kuningan mah eta teh teu rajeun. Ban beda di Kuning mah teu rajeun.
lamun sirah riut menit, lamun kalebak kalandeuh kateo, kan kitu benten. Aya urang Kuningan di dieu, nah eta ngan kahade sakumaha laparna ulah ngadahar tahu Kuningan, gitu. Heeh, pencek aing ge ulah, dengekeun sok protes wae siapa tuh, itu para dulurnya. Temenang kahade tak ngedahar tahu Kuningan, temenang. Tuluy ayeuna cuci tangan pakai sabun eta teh ulah. Tuluy ayeuna awewe di baju kopi eta teh ulah. Awewe di tiung koneng teu meunang, telur asin teu meunang, komo tiung hejo tai kud. Teu meunang eta teh. Akang kudu make baju pek teh nanaon. Ek meuli eta mah ek nyieun. Ngan lamun ek meuli akang omat tong meuli baju nu aya leungeunnan. Dengekeun we tong protes heuh. Ya salah, ek nyieun pek bae nyieun oge asal tong nitah nyieun baju kameja. Lah kitu. Dengekeun kapikireun. Sugan aing teu loading sia aya. Itu Bapak sadaya teu meunang eta. Ada babaja. Kitunya Kangnya salat. Nah, mari kita coba mengenal salat. Salat kita jadikan pedoman hidup, Pak. Kalau seandainya kita bercermin berpedoman hidup itu terhadap sholat, yakin akan tertata. Kenapa? Karena sholat menata, mengatur 3 unsur. Hiji tekad, make bahasa kolot heula. 2 ucap, 3 lampah. Sok dibahasakeun ku Arura Semar. Kasih cepot Astra Jingga jeung sajabana nyawa Haji Toto. Kahade cenah maneh kudu ngajaga hiji tekad, nu kadua ucap katilu lampah. Lamun ceuk bahasa salat, hiji tekad ngaranna rukun kolbi. Yang bersangkutan dengan hati, rukun kolbi hanya satu, adalah niat. Hiji. Nu kadua ucap. Lamun cek rukun salat eta ucap nu ditatakna salat ngaranna rukun qauli, kewajiban bangsa ucapan. Nu katilu naon? Lampah, pagawean, gerakan. Mun dina rukun salat ngaranna rukun fi'li, yaitu kewajiban bangsa gerakan. Hiji diatur hate, 2 diatur ucapan, nu katilu diatur gerakan. Aturan tersebut tidak bisa dilawan, aturan tersebut tidak bisa dirobah. Di mana robah aturan eta, maka tidak bisa negosiasi, batal. Itulah akurasi konsekuensi hukum sholat. Contoh, niat. Panghesena asukeun niat, Pak. Ari niat lain dina huntu, tapi dina kolbu. Jangan bilang kalbu, tapi ai kalbun teh pan anjing. Ai kolbun mah hate. Telah lama namamu tersirat di dalam kalbuku. Berarti ngagagantungna beheung anjing eta teh. Peneng beunana kitu. Kapan beda jalma mah? Nyebut khotam jadi katam. Sabab Laten beda jeung Arab, lamun kho teh ka jeung ha jadi kho. Nyebutna hatam, pan salah eta teh. Nah, dina hate niat. Yang harus hadir di dalam hati, dengekeun nya ceng, kumaneh. Yang harus hadir di dalam hati. Apabila itu salatnya salat fardu, maka 3 unsur harus hadir di hati. Hiji qasdul fi'li, 2 fardiyah, 3 ta'yin. Qasdul fi'li pasejaan migawe salat, fardiyah ngaretegkeun fardu, nu katilu ta'yin nangtukeun ngaran salat. Mun di bahasa Arabkeun usolli fardhu subhi, sakitu nu kudu aya na hate. Usolli fardhu zuhri, sakitu-kituna. Lamun urang ayeuna rek maca usolli memehna meunang ganjaran tina sunat talapud biniat, tapi lamun hate kosong yakin usolli di luar salat, sedengkeun hate kosong ku niat teu jadi salatna.
sok we disundakeun. Niat abdi salat fardu duhur karena Allah taala nah hate aya eta. Iraha ngebahasakeunana bareng jeung takbiratul ihram dina baham dibacakeun hate bahasana kareteg Allah. Niat abdi salat fardu duhur karena Allah taala akbar. Pan para sepuh sok kitu. Ngesikeun niat teh kitu ceng. Allah niat abdi salat fardu duhur karena Allah taala wa akbar. Ngesikeun niat perlu waktu durasi sekian detik. Mata kaciri ngeusi jeung henteu na hate ku niat tina lapad Allah panjang jeung pondokna. Allah niat abdi salat fardu duhur karena Allah taala akbar. Mari kita interaksi siap? Siap? Kuring rek takbir akang ece Sundana jang dina hate. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Prung heula sararea kitu. Oh, sada odeng pindah gedeuleu eta. Niat abdi salat fardu duhur karena Allah taala. Prung. Ayeuna subuh we jangke jangke subuh. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Prung. Ulah nyebut niat abdi salat subuh. Niat abdi salat fardu subuh. Pan fardiyah kudu aya na hate. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Prung. Engke kuring pas Allah tah pas o kuring ece bacakeun eta. Siap cek? Siap ceng? Cing sok wang cek heula heuh. Ya murid aing teladan ya ya. Itu mah hararese heuh maneh mah sing cenghar sing era atuh pala badunya ku kolot. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala, Prung. Dengekeun mama heuh. Mamaungan dengekeun. Engke lamun kuring Allah anjeun berarti nyebut niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Siap? Allah gawat atuh jurig ngapain ya? Hese deuleu tah. Siapa? Pak. Siap. Lamun teu kieu salat teu jadi. Teu asup salat ya. Panghesena ngasupkeun niat. Teu satiap jalma Allahu akbar hatena ngeusi ku niat, Pak. Nanyakeun ka ajengan henteu. Nanyakeun ka sepuh ka kiai henteu. Nyahon teu padu cong we salat. Aduh sing lebar ye. Bisi paeh manten. Balikan deui. Sararea. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala, Prung. Siap. Kuring takbir, nya, kuring takbir. Allahu akbar. Tong panjang tring. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Siap. Allahu akbar. Kabungkus henteu ku takbir. Kabungkus. Lebet henteu kana hate. Balikan deui. Allahu akbar. Nah, ayeuna para dulur takbir. Kuring Sundana. Heeh. Memeh kuring ta'ala montong waka akbar. Ikan kudu begug. Balikan deui. Sok para dulur takbir, kuring Sundana. Engke kuring ta'ala kakara akbar. Siap? Prung. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Eusi teu kana hate. Kabungkus henteu ku takbir. Balikan deui. Prung. Niat abdi salat fardu subuh karena Allah taala. Cik eta keur ngadaguan asupna niat kana hate. Perlu waktu henteu. Maka ku perlu na eta waktu lambang lapad Allah napan panjang.
Ayeuna ong pake enteng. Nu bener nah heula. Kuring takbir. Ece akang katut para dulur niat abdi salat fardu subuh kana Allah Taala. Balikeun sakali deui. Allahu Akbar. Nah, itu bener. Sakali deui. Contoh, bukan contoh, cermin yang salah. Siap. Allahu Akbar. Asup henteu? Matak lamun ayeuna. Allahu Akbar. Geus kabayang berarti niatna eueuh nah teh. Da karasa ku urang hayang ngeusikeun niat nu tilu unsur teh perlu waktu matak lambang Allah kana panjang. Berkan deui. Nu benerna ya. Niat abdi salat fardu subuh kana Allah Taala. Allahu Akbar. Sakali deui. Allahu Akbar. Aya beda henteu? Mangga nyanggakeun sadayana. Engke mah ku sorangan ceng maneh kitu. Allah poho deui. Oh, teu inget. Oh, naeun atunya? Oh, aya sia mangke kituan heuh. Geus siga nu ek pae heuh. Sakudu apa? Punten ya. Sanes ilmu anyar ieu teh da sing ajengan kiai ge kapungkur nangkeun kitu ngan ece akang poho deui bari teu nanyakeun. Sok matak aya jalma teh kieu teh korojol. Allahu Akbar. Akang boga sanksi dina hate. Meureunanan eueuh niat dina hatena euy. Dan niat mah urusan hate kudu dikeretegeun. Oh sok anjeun usoli keur salat ceng. Tah eta teh salah. Mun erek memeh salat usoli mah tah heueuh kitu sia mah sagala osok teu da hirup teh itunya usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati mustaqbilal Ka'bah. Sok make nu mana? Sok make kiblati atawa Ka'bah? Apal bedana? Apal henteu? Kitu jeung aing mah jujur. Apal-apal henteu jadi tereh kapanggih bodoh nah gitu. Mustaqbilal Ka'bah mustaqbilal kiblati bedana kieu. Ari Ka'bah hiji bangunan di tengah Masjidil Haram nu dipake patokan kiblat. Jadi di Masjidil Haram mah kabeh kiblat matokna kana Ka'bah. Nuti dieu ka dieu, nuti dieu ka dieu, nuti dieu ka dieu, di ka dieu dari berbagai arah. Matak sopna oge, garisna oge buleud lain kitu. Kabeh ka dieu, kawas sireum ngagemrong gula. Kitu kabeh. Tah Kang, di dinya mustaqbil Ka'bah. Kumaha mustaqbil kiblat? Ari kiblat mah arah yang dituju ketika salat. Urang ngarah ka belah mana? Ai kulon ka mana kulon? Aditu. Nah, punten Pak Haji. Urang ngarah ka belah dieu ka ditu. Ngiblat ka ditu. Kenapa? Patokan kiblat aya kuloneun Indonesia. Da urang kuloneun ieu mah Ka'bah mayuna ka dieu. Kapan kieu ye? Di mana Pak Haji pangpayuna di dieu tah. Ieu Ka'bah, ieu urang salat. Tasi ieu nepi ka tungtung dunya sarua mayun ka dieu. Nuti dieu nepi ka tungtung dunya sarua mayun ka dieu. Sabab patokana kiblat teh Ka'bah. Matak aya rusuh di mana urang salat dina hiji tempat teu apal arah ka ditu ka dieu, kompas teu boga, HP teu fungsi, panon poe ceudem, jang nangtukeun kulon wetan teu aya, tekadkeun ka hiji arah mustaqbilal kiblati ada alillahi taala sanajan mah jika hirir sah. Tah eta Pak. Jadi mustaqbilal Ka'bah menang, mustaqbilal kiblati menang. Nu ulah mah mustaqbilal kulon. Nah, Ka'bah patokan kiblat, kiblat arah yang dituju ketika sholat. Kemana kita berkiblat? Ke arah Ka'bah. Itu. Yes. Tuluy sholat dimimitian ku takbir. Allahu Akbar. Lain ku ngangkat leungeun. Matak tong aneh. Sok taroskeun ka Haji. Tah.
di Mekah mah nyawa haji aya nu kokodna kieu wae tah. Kan urang mah kieu sidakap. Allahu Akbar. Iya mah kieu wae kokodna teh ya. Pas kuring harita salat maghrib asana majengan aya urang Bangladesh di dieu tah. Allahu Akbar cek Bilal Allahu Akbar. Sing teu kadeul sing teu dideuleu ge da kadeuleu kieu tah saeutik. Jalma teh torek teh kumaha cek aing teh. Kapan geus takbiratul ihram tapi teu ngangkat leungeun cenah. Agak gantung we kokodna teh ge. Hayang nyaho cek aing teh waktuna ruku nongeng henteu. Ih sarua nongeng heuh. Waktuna sujud hayang nyaho aing rakaat kadua jadi sedakep henteu. Anger kieu. Oh dipikir-pikir. Ngaran salat teh nyaeta af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Ku takbir dimimitianna teh lain ku ngangkat leungeun. Ngan madhab lain Syafi'iyah gitu ai urang kan Syafi'iyah kitu nya jangan Allahu Akbar saya eta mah kitu sah teu batal eta teh lamun jigana definisi eta mah ngan sigana sanajan teu batal ganjaran mah leungit saha nu leungit ganjarannya aing atuh palebah dia batur salat aing larajo ge ya tah eta teh ajengan di Mekah komo sia tah lieur ceng euy karena husuk teh matak jauh bisa najengan moal aya di dieu para kiai para sepuh nu ngacungkeun pandangan kuring bisa husuk leres kitu Pak Haji dah hese atuh ngaran husuk teh matak ayeuna keur urang pandangan panon diarahkeun dina waktosna nangtung kana pitempateun neuneun tarang angkat we saeutik pasti spontan wadimor behaes karasa maneh ge kitu sarua wadimor rubat rabet kaluhur we keramik internasional Milan Predi tahan lama cenah dijieun we ieun Pak yo lamun sia cenah berjamaah heg dina baju sia aya aksaraan tukangna mentong ngajedog di jajaran hareup mentong sok monis kitu lur kumaha lamun eta si eta bajuna eta-etana kumaha lamun berjamaah pinuhna ku nyelap si eta sedengkeun si eta teu nyelapeun nu saejeun kapan pegat berjamaahna kawas ayeuna di cakraan masjid teh ai cakra teh juri kitu teh mata ku aing sok di kieu we cakrana tah ya leungit eta teh covid eta teh nu kitu teh covid nu kitu teh Pak tah geus kitu Pak takbir hanya dua hiji takbiratul ihram dua takbir intikal takbiratul ihram dina salat ek sunat rek fardu hanya satu yaitu takbir yang awal kenapa dikatakan takbiratul ihram oh bang deuleu tukang kamera da kaganggu deuleuan ku maneh ruga gerigig heuh kitu ngejedog cicing sia salat ya naon sabab disebut takbiratul ihram apa yang namanya takbiratul ihram tingali ka dieu takbiratul ihram nyaeta takbir nu ngaharamkeun perkara nu halal samemeh takbir awas takbiratul ihram nyaeta takbir nu ngaharamkeun perkara nu halal samemeh takbir contoh tingali ka dieu kuring rek salat memeh takbir nginum halal memeh takbir Allahu Akbar nginum haram naon sabab eta haram sabab nginum matak ngabatalkeun kana salat sabab urang geus takbir batal salat ku alatan nginum haram nginum ku pedah urang geus takbir tah haramna teh ku takbir eta memeh takbir nginum teh halal geus takbir nginum teh jadi haram jadi takbiratul ihram takbir nu ngaharamkeun nginum nu tadina nginum teh halal samemeh takbir
eta takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikol. Takbir intikol itu adalah takbir komando pergerakan. Contoh, innahu kana tawwaba. Erek ruku. Allahu akbar. Takbir itu adalah takbir intikol. Nah, nyelap hiji. Sami Allahu liman hamidah. Eta malain takbir. Ngarana tasmi. T sin jabar tas, mim ain jr mi, tasmi. Kakara hafal manehnya? Khusyuk sih mah. Siga kolot bener ai cicing no. Nya otakna nya ke mana? Itu Bapak sadaya. Ngarana tasmi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, eta namina tasmi. Tuluy ek sujud deui Allahu akbar, takbir intikal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, tapi ada satu hal anu pangenteng ngabatalkeun kana salat di antarana urang cicing leungit tartona teu tumanina. Contoh ya, tempo ceng pemane. Allahu akbar. Anu kieu ruku ta sujud? Nongeng. Kapan aing lain keur salat teu cing. Allahu akbar. Ya, babatok tuur ranggem ku ieu. Tong hanapeun tuur, tong luhureun tuur. Na babatok tuur kieu. Ieu tong dikieukeun, lempengkeun ieu. Nah, didinya tulu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Awas, hati-hati. Guntang gantung, guntang gantung, guntang gantung. Cek. Tuluy gedepruk. Eta teh batal. Kuduna teh cicing heula. Ngaranna tumanina. Tumanina rukun salat, pangkatna wajib, robbana lakal hamdu eta mah sunat. Sami Allahu liman hamidah. Cicingkeun di dieu. Matak make bacaan oge eta teh panyangcang diri supaya teu usik. Jeun teuing cicing bari teu babacaan daripada babacaan bari teu cicing. Sami Allahu liman hamidah. Majanteng. Allahu akbar. Sujud cicing. Teu babacaan sah. Daripada robbana lakal hamdu musamawat. Eta teh teu sah. Itu tumanina. Hayang tumanina mah gampil lah Pak Haji. Hayang tumanina mah setiap gerakan nu aya bacaan baca pasti cicing gitu. Kan abdi nyarita kitu pada sok ningalinya jangan. Sami Allahu liman hamidah kieu aja mah. Aduh lebar teh. Yang ketiga, panggampangna ngabatalkeun salat. Kan aing ngaran anggota sujud teh aya 4, jumlahna 7. 4 ngaran jumlahna 7. Hiji punten, jerona dampara mah suku. Kencakatuhu 2 tah. Tuur 2, telapak tangan 2, tarang hiji jadi 7. Kabeh kudu napak kana ubin. Rata-rata eta jelma di mana keur sujud ramo suku tara ditilepkeun ka jero. Eta teh wajib. Keur nu cager. Nya cenah kuring mah kabeh gegering ah buntungan we sakalian kabeh. Sok loba omong saya tah mah heueuh. Kitu Pak. Mana nu cager sok tilepkeun dikieukeun, dikitukeun kana ubin tah. Kuring mah heuras saleuleusna nepi ka mana kitu. Kada puji eta anggota sujud. Di mana anggota sujud teu cumpon berarti tu sujudna oge di dinya gering. Di mana sujudna gering, rukun salatna ge gering. Cager kumaha kana salatna? Ulah dilalaworakeun wayahna ieu kudu ditilepkeun dina waktos urang sujud. Ieu mah evaluasi. Sanes ngabodok-bodok ka para sepuh, da para sepuh tos terang bisi hilap. Tuluy leungeun nu mana nu kudu adek kana ubin. Contoh, lamun hayang ngukur bener-bener ya. Akang tos ngecat tembok, plok we kitukeun kana cat baseuh. Aya tapakan. Sok rapetkeun jeung nu ieu, plek. Tah nu aya cetan nu eta nu kudu adek kana ubin.
gigirna teu kudu, tungtungna teu kudu, pangkalna teu kudu. Sakeun nu aya setan eta ukuran nu kudu ada kana ubin. Tarang, ai tarang mah rupa-rupa. Aya nu reguler tarang teh. Itu aya anu kapasitasna teh lega gitu. Pan aya jalma teh ti hareup nepi ka punduk teh tarang ngungkul geuning sok aya nu kitu. Huluna teh ngan saeutik di dieu tah di antara. Sok aya. Sok aya gitu lamun dibuka mah nu aing pisan eta teh gitu. Itu para dulurnya. Setelah saeutik duh punten Kang Ajengan, Kang Kiai, abdi berbicara tentang salat. Pedah karasaku abdi perkara eta enteng pisan ngabatalkeunana jeung hese pisan kanggo ngemut-ngemutna nya eta diantawisna keur salat mangga eta mah keur urang salat diperhatoskeun salat ku urang sadaya disiplin sabab urang teh hayang diisrokeun ku Allah sanajan kita mustakil diisrokan bersama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mustakil kita dimi'rajkan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha mari kita nurut buat tapaul kana Isra jeung Mi'raj Isra hartosna lempang ai Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ditentukan berjalan malam urang mah Isra hartosna lempang Mi'raj hartosna naik kuring ti ditu ka dieu Isra kalacat Mi'raj mata engke oge Pak Haji di mana Bu Haji ayeuna tos kulem Pak Haji aya kahoyong anggo diplomasi bahasa Isra jeung Mi'raj gitu ini cenah Mi'raj cenah. Jadi lamun si aki geus mi'raj nini si ngarti sok atuh aki nagara Isra cenah kana Isra aki haji teh ka jero nyampak si nini geus teu make nanaon di dinya teh henteu ngahulang ngaraga meneng petenge ati nira petenge ati kaget pun nirakan ningali kaget kari giri-giri bingung teu manghitung susah nu teh sudahna oh ladala nakunaeun aki beus kawas nu teh ngadahar cabe udah lada kitu lain nini uing mah kaget ka bina-bina geuning nu rek ditumpakan ku uing mah burok teh peot jeung teuing peot-peot ge aki atuh asal nepi we ka Sidratul Muntaha itu unggut si aki numpak buruk peot palebade teh mangga engke ayeuna tapaulan Isra lempangkeun diri dina ibadah ka Gusti Allah Mi'raj naik tingkatkeun kedisiplinan ibadah ka Gusti Allah utamana disiplin salat cikeun urang panghoreamna salat naon jawab mayoritas salat sub jeung loh jeung as jeung mak jeung is gitu cara ngaji metode ngaji jeung nasabah bank jeung dealer mah kitu ulah disakalikeun kedah dicicil gitu da nyaho aing mah ieu teh jalma-jalma galabreg setor ieu teh sakalumana pan kadeuleut tingkarannya aya cap BJB sia mah FIF heueuh FIF aya Adira tuh deuleu tuh Sinarmas BCA rupa-rupa keun we muga-muga we setoran akang jeung euceuk aing ngalunas amin dah heueuh saing maneh mah bedas kakara 2 kali setorna geus sia mah itu diantarana para dulurnya laanan mah hayang disiplin salat hoyong diberikan vaksin yang ke-6 lamun hayang disiplin salat hiji lakonan salat sebagai kewajiban yang kedua lakonan salat sebagai kebutuhan titik guys kenapa saya membandingkan kebutuhan dan kewajiban terkadang kewajiban eleh ku kebutuhan akang macul kebutuhan lohor kewajiban terkadang akang nyalkeun lohor eleh ku kebutuhan macul itu cak tak mereka mana mah papang pan kudu tanyaan jelema mah heeh bisa aya jalma keur kieu hanapet nangkal cauk pang papang kitu kuduna mah ngan awewe mah lamun kieu mentong babarengan sabab sorangan ge seah lamun limaan babarengan teh ge saheng pasti eta toronton tadebrig nanti bijil ieu sadaya
Nah, para dulur. Hiji kewajiban, nu kadua kebutuhan. Sing butuh ku salat, jalma butuh mah hiji nu jauh bakal dijugjug, nu anggang bakal didatangan, tebih bakal disungsi, nu deket bakal dideg-deg. Sabab jampe jalma butuh dina hata aya kartag. Sebelum ku dapat apa yang ku cari, walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Dalam aku bercelana, tiada yang tahu apakah isinya. Tiada yang tahu apa ukurannya, apa panjang. Mending keneh kana edan aing mah di mana mah gampil apa ku ngajak edan mah. Lamun ngajak eling hese heuh paduli teuing edan ge sararea mah teh era ieu heuh. Aya 10 aya ngek nyeun kurung tah. Eta mah eta teh lagu eta teh dina film Berkelana 2. Pasti terang abah mah. Waktu harita teh kan si Roma teresepeun kana musik ajengan. Ai bapana teh panujueun gitu. Boga gitar diruksak ku bapana dibubat babet gitu. Teu rido aing gablek anak tukang ngamen ceuk bapana teh. Tuluy si Roma teh indit da diusir ku bapana. Ah, indit ke tengah leuweung. Papanggih jeung babaturan grup musik jeung si Iwan, si Budi. Dinya teh. Oh, kan baroga deui di dinya teh gitar. Tengah puting merenung si Roma teh. Mawa gitar keluar, diuk dinagot bari kitu tang gitar. Ceuk Roma Irama teh ngomong, apakah aku bersalah bila ku cinta seni? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa aku dicegah? Buki puting, rongit ini teh. Rongit dari kebon ho. Balik si Roma teh. Kieu we teng inget ka kabogoh ngaran si Ani. Heeh. Aya beja si Ani teh gering. Dilongok ke si Roma. Oh, nyampak teh keur ngagebret panas. Nyokot teh carecet. Sapu tangan teh nyaho carecet mah. Sok dikompreskeun kana tarang si Ani teh nu jenong kucuran dijampe di Roma Irama di dinya teh nya. Wayahna cenah. Aa moal bisa mawa ka puskesmas cenah da bisi dikopidkeun. Heeh. Satiap jalma anu influenza ge covid cenah nya. Engke mah euy rorombeheun oge jadi positif. Malah mah tadi Paku, tadi abdi ngaji di ditu di Garut. Saur Pak Kades aneh cenah abdi mah boga tetangga cenah. Naon panyawatna turun bero. Da cenah dipositifkeun cenah. Naon urusanana ceuk aing teh covid jeung kanyut. Rupa-rupa. Heeh. Matak maneh gablek lencangeun tong ditemongkeun ayeuna mah. Gablek hileudeunkeun we antep sing jadi hileud. Bisi dikopidkeun ka ditu. Di mana suhu geus naik 37, sekian, pasti titah karantina, pasti dirinya titah isolasi. Da eceu mah cenah ieu demamna tinggi, puguh-puguh jalma eta teh ibu sadayana kebesekan. Dikopidkeun sagala rupa, katurug-turug 2 poe kemudian dilongok ku jalma nu make seragam siga astronot. Kadinya eceu atuh buki ibur, mimiti dulur jara rawuh, mimiti baraya tetangga rada aranggang, ek merehakaneun ge dicoer make sair siga ngalakar arangge. Kitu Gusti nu agung ya Allah, ya Robbi.
kabina-bina teuing sedengkeun ayeuna geus tepung Rajab kapungkur pandemi nu kabina-bina dina Rajab ayeuna geus Rajab berarti Covid teh geus satahun Kang omat tong ngucapkeun selamat ulang tahun Covid ka saraya ulah pepeujuh teu meunang teu sudi teuing aing mah palebad ieu teu meunangnya harus nitip Kang palebad dinya nya geus etakeun we lah nu ngajampe si Ani mah da si Roma ieu tong teu ngituluykeun tak diantawisna Isra lempangkeun diri dina ibadah Mi'raj tingkatkeun kadisiplinan ibadah utamana salat lamun hayang disiplin akui lakonan sebagai kewajiban nu kadua akui lakonan sebagai kebutuhan sing butuh ku salat leres kitu Kang tah Kang beuki peuting majalma teh lain beuki cengar heuh jaba geus jam 12 leuwih ieu teh geus melebihi tina kapasitas amplop ajengan geus leuwih 10 menit deuleu emoh teh kitu para dulur sadayana nya hampura bisi lila teuing aya nu hayang ngising ditahan anu hayang kiih ditahan aya nu hayang hitut oge ditahan muga-muga ku hal eta urang sadaya sing janten juara bertahan sing heueuh oge ngaji jalma mah sok kukulutus keuna ku kecap paribasa tina nafsuna meuli kina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus kuring mah teu ngomong kitu kusabab si itu geus lapar bisi modar kalaparan engke kuring ketempuhan geus ngajina nepi ka dieu engke bakal aya nu mingpin doa keresana Kang Kiai mangga keur urang montong wa kabalik sia Neng ka mana sia eta ngajedog atuh ngajedog tong sok dusun hirup teh para kiai para santri oge can baralik ayu maneh geus baralik ya dengekeun Neng wang singkirkeun heula jurig teh sieunun ku sora adan matak lamun ece hayang apal jurig deuleu isuk aya keneh ngaringkuk dur subuh eueuh mun aya keneh ngaringkuk napang heesan batur ka masjid hek manehna ngaringkuk tah eta teh naeun bapa sia eta teh ieu sia ieu suul khotimah sia mah ya tungtung ngaji doraka ka kolot sia teh paduli teuing heuh ceng ngan asal maneh daek ka masjid gitu singkirkeun heula jurig ku ngadoa babarengan sok Kang hampura da kuring masanes ahli doa bade ngiringan ngaminan we kapan rasa Kang ajengan Kang Kiai ngan ieu sararea hayang diijabah doa hayong nyekeun terakhir wasiat teu lamun hayang diijabah doa eta doa kaitkeun kana ijabah ku Fatihah nu sampurna urang ngadoa geus ngadoa kaitkeun kana ijabah ku Fatihah babarengan Fatihah tong dirembay ku ayat sejen atawa tong diambeng engke ceuk Kang Kiai teh Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tat samping tak katincak tah arrahmanirrahim maliki yaumiddin jeung cangkeul aing mah budak hees teh tadi ada irahna iya kana budu ya kana stain ngeunah we bapana babalik teu heula ihdinas siratal mustaqim siratal tah tong ditambahan ku ayat-ayat kitu bapeujeuk biasa we kitu biasa nu biasa atawa diambeng bismillah di dieu waladolin di ditu tuh teu meunang lah urang bereskeun di dieu siap sadayana siap mangga Kang Kiai engke pingpin doa sateu acan urang sadaya beres Fatihah teu kenging wakabubar siap sadayana mugi-mugi engke doa urang saya dijabah ku Allah Subhanahu wa taala cipeujeuh jalan cieurih meuli kupat di abonan pepeujeuk pamimarulih ulah ngupat ka awonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.